Wa ba'du ieu siiran bade nyiir cariosan paedahna maca Quran maos Quran ngawuru Quran. Maklum zaman ieu pisan seueurna kebiasaan geus teu emut kana Quran disimpen bae bulukan. Ulah kitu kalakuan geus teu emut acan padahal nu maca Quran tangtu Quran nyafaatan. Tapi masya Allah ciri zaman teh leuwih akhiri hate mongkleng poek bari kana Quran benci lari. Ayeuna mah buru-buru canda Quran nu dijuru mun can boga buru-buru meuli memeh maot guru. Kitu saur Rasulullah pek baca Quran leukeunan pek dibaca di payunan di bantalan di bangkuan.